eta aya hiji raja anu sangat biadab. Ngaranna raja tersebut Raja Qobus. Cek sakaol ngaranna Walid bin Mus'ib bin Rayyan. Mimitinyana seorang geng-gengan. Sok menta duit jago, menta duit gagah di pengkolan-pengkolan ojek. Lantaran lamun ayaan ngaharu-haru kanyana kunyana ditinju langsung. Jelema sarieun kabeh. Mulai pemerasan. Terkenal ngaranna Walid. Lantaran eueuh anu ngelehkeun naik nyana jadi geng pasar. Di pasar kunyana dipentaan duit anu mere aman nu teu am nu teu mere sikak dikaluarkeun kunyana. Naiknya nanti pasar kecamatan naik ke kabupaten. Nyanalah jadi geng kabupaten. Dikuasai kunyana. Berbagai sektor-sektor piduetet. Geus mah pasar, di kota, parkir dan lain sebagainya. Tetap kudu kunyana nu nyekelna. Lamun aya nu ngalawan, tampilin kunyana, bebaskeun, paehan. Wih, Walid diberi kegagahan anu luar biasa. Naiknya ke metropolitan. Tantangan kunyana geng-geng kota. Mun kiwari mah Jakarta ditangtangan geng-gengna. Saha geng induk, ayo jeung aing. Saha geng Tanah Abang, ayo jeung aing. Saha geng Tamrin, ayo jeung aing. Saha geng Gajah Mada, ayo jeung aing. Tarung eueuh nu menang jeung nyana kabeh eleh. Das. Cek nyana hirup kagok atuh mending mehan raja. Kagok hirup kos kieu. Langsung kusala gagah jasa aja nama gagah jasa. Raja keur diuk dina kursi kerajaan. Asal aya nyana BKB kan sieun ju terkenal jasa gagahna. Blok ka istana. Wow, nu jaga istana cekel ku nyana, tampilin, bebaskeun, awas ya, baik. Awas, aing baju ye, moal. Eta raja keur diuk di kursi kerajaan, dicekel huluna, tek diangkat, tampilin tiap balang. Barangnya haju diuk. Ye raja. Jadi nyana mah raja teh ngadadak. Jadi pilih hurayat teh mah. Teu aya pemilihan presiden, teu aya pemilihan raja. Geus pokona mah jeung sorangan bae nya mah sorangan. Ah, geus jadi raja. Atuh bingung ya lemah ge. Geus kubur teh raja cek. Nu wani kanyana. Terkenallah raja tersebut adalah Fir'aun. Lamun gelar Fir'aun mah gelar lamun jadi raja di Mesir ngaranna Fir'aun, lamun nu jadi raja na di Syria di naon kitu ngaranna Persia Kisra, lamun anu jadi raja na di kitu Kaisar, lamun nu jadi raja na di Yogyakarta ngaranna Hamengkubuwono. Eta gelar. Hamengkubuwono 1, 2, 3. Ieu ge Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3, Firaun 0 terus. Lamun di Syam itu Namrud. Eta ge sarua raja Namrud ge. Eta ge dinasti Namrud. Namrud 1, Namrud 2, Namrud 3. Kaisar 1, Kaisar 2, Kaisar 3 dinasti. Kisra 1, Kisra 2, Kisra 3, Kisra dinasti. Dinasti Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2 dinasti. Dinasti Kesultanan Banten geus eueuh.